carita kaayaan isuk-isuk di hiji lembur anu singkur anu dinyungkung ku gunung-gunung kapit ku pasir-pasir anu luhur. Anu katelahna eta lembur teh lembur Cihaur. Harita kaayaan meniti is nyecep tapi karasana tak seger. Angin leutik ngahiliwir ngoyakeun daun-daunan anu hejong emplok siga anu ngawarnaan sabeuleureuun eta pilemburan katempo hegar jeung matak pikabetaheun. Sora manuk rarecet hariber narehangan kadaharan menepating keleper paudag-udag jeung pada baturna. Dialokan ku salah satu ingon-ingon jalma lembur, sora embe pating berele, sora bebek, sora hayam jeung sajabana. Teu eleh ku sasatoan, jalma-jalma urang lembur oge geus mimiti anu arindit krek ka tempat pagoeana masing-masing. Aya nu ka sawah, ka kebon, ka pasir, malah loba oge nu arindit ka pasar anu pernahna di hiji dayeuh anu teu pati jauh ti eta pilemburan. Kadenge oge sora barudak anu rame gagaronjakan bari paudag-udag ulin-ulinan jeung sapada baturna. Kadenge pating bertek saleuseurean tapi tungtung namah kadenge oge anu ngahing ceurik meureun pedah labuh atawa diaradu jeung sapada baturna. Tapi eta kaayaan teh beuki matak waas jeung pikabetaheun. Ari di tengah-tengah eta lembur aya hiji imah anu katinggalina gedong sigrong. Lantaran ari imah-imah nu sejenna mah masih keneh katempo ngan saukur panggung. Tapi ari imah eta mah geus dijieun tina tembok batu jeung luhurna ge geus make genteng. Tangtuna lamun jaman harita mah imah dina kaayaan kieu teh geus kaasup agreng atawa mentereng cek bahasa urang kota mah. Nu boga imahna katalahna Juragan Samin. Jalma anu pangbeungarna di eta pilemburan. Tapi boga kalakuanna cunihin, teu kaop lamun nempo awewe anu katempo herang. Boro-boro parawan cenah malah masih anu geus boga salaki oge sok langsung bae dibogohan. Ari kakayana geus teu kacatur, kebon jeung sawahna lega di mana-mana. Malah lamun dihitung-hitung leuwih ti satengahna tanah anu aya di eta lembur kabogaan kabeh ku Juragan Samin. Ara Juragan Samin boga saurang pamajikan ngaranna Sarmanah. Tapi ku sababeungar sok disarebutna teh Nyi Mas Anah. Umurna mah geus rada kolot, tapi tina rupana mah masih keneh katempo geulis. Kolot-kolot kalapa cek istilah budak mor ayeuna mah. Ngan hanjakal Nyi Mas Anah anu sakitu geulisna teh boga sifat medit teu katulungan. Boro-boro daek mereka batur, malah jang diri sorangan oge koret ka bina-bina. Sampai-sampai cenah cek beja sanajan maranehna jalma beungar oge mun dahar sapopoe teh ngan saukur jeung lauk asin atawa paling banter oge lauk cai sabangsaning lele bogo atawa beunteur eta ge lamun bujangna anu ngaran si Usrip tos nguseup ti hawangan. Harita isuk-isuk Juragan Samin jeung Nyi Mas Anah keur dariuk paduduaan bari ngopi jeung kulut sampeuk nang nyabut di kebon tukang. Kadenge duanana keur ngarobrol meuni daria. Ya, apana? Kudu ti ayeuna urang balanja jang engke kawinan si Nyai teh. Sok atuh siap-siap cuang ka pasar ayeuna. Cek Nyi Mas Anah mimiti kadenge nyarita. Lah kudu ku urang sagala balanja teh. Nitah be atuh si Usrip ka ditu. Keur mah apa teh pan rek ngalang-langan kebon anu ditonggo. Geus ila can diirikan. Yeh, ari apana? Ya, urang balanja teh lain saeutik-saeutik apa? Daerah atau kubatur. Kapan si Nyai teh rek kawin ka urang dayeuh? Ari urang kasebutna jalma beunghar di lembur teh. Era lamun teu sagala aya teh apana? Ari kitu. Ji, ari apana? Sok pura-pura boloho. Tadi geus disebutkeun balanjaan teh loba. Tangtuna mau duit oge lain saeutik. Lamun urang nitah si Usrip kumaha lamun duit tadi ditilep atawa dikorupsi apana? Man urang teh rugi atuh apana? Ngadenge kitu Juragan Samin ngan saukur gara-gara teu ateul. Maehna geus apal sifat pamajikanna anu sok curigaan bae ka batur. Tapi lamun maehna teu nurut geus kabayang moal anggeus-anggeus ngomongna. Da geus katelah. Ari Nyi Mas Anah mah lamun batur ngomong hiji maehna mah ngomong 1000. Tungtung nama Juragan Samin oge hudang nangtung bade kumandeur. Nya geus atuh be. Luat atuh disalin ka ditu. Make papakaian nu alus. Ulah nyadikeun jadi jama kampung. Geus gawat apa ge disalin. Cek Juragan Samin bari lempang indit ka kamarna rek disalin baju. Ari geus kitu mah Nyi Mas Anah oge nangtung tuluy maehna ge indit ka tukang.
rek papatah heula kasih Usrip pujangna anu keur ketrek-ketrek di tukang ini mah. Usrip cek Nyi Mas Anah bari lempang ka tukang ngagarwan bujangna. Kulan, iya juragan, tembal si Usrip. Kadi heula maneh, kami rek papatah. Cek Nyi Mas Anah deui bari nangtung deket panto dapur. Mohon juragan sakedap. Tembal si Usrip. Tekung si lila kurunyung si Usrip nyamperkeun bari mamawa tatah. Tuluy disodorkeun ka Nyi Mas Anah. Iya juragan, kangen naon kitu ngawarang nyadak tatah teh. Cek si Usrip bari nyodorkeun tatah. Atuh Nyi Mas Anah teh meni molotot. Dasar bonge sugan sia mah Usrip. Saha bari naganu nitah nyokot tatah. Lah, kan tadi juragan miwarang nyadak tatah basanya urang abdi. Ih, cek kami oge bonge, maneh mah Usrip. Yeuh, cek kami teh Usrip ka dieu, kami rek papatah. Heueuh, dasar torek ceuli maneh mah. Si Usrip beungeutna beureum, era diomong kitu teh. Oh, sumohon juragan. Hapunten nepat ku kupingan. Lantaran abdi teh bari ngalamun, tembal si Usrip rada era. Heuh, geus kumaha maneh bae Usrip? Yeuh, ayeuna mah dengekeun ku maneh Usrip. Kami jeung juragan pamegat rek indit ka pasar. Nyi Mas Anah ngomongna can anggeus lantaran kaburu dipotong ku si Usrip. Aduh, kasasar lima di juragan. Hawa tos teuing. Nah, atuh angkat-angkatan teu ngajak abdi. Janten kasasar tah. Ngadenge si Usrip anu saliwang deui kitu, Nyi Mas Anah beuki ambekeun deui bae. Haruh, dengekeun. Kami jeung juragan pamegat rek indit ka pasar, lain kasasar, dasar torek maneh mah Usrip. Cek Nyi Mas Anah malikan diomonganna bari jeung katempo gregeteun. Oh, semuhun. Dikinten dek kasasar. Semuhun, bade dah angkat juragan. Ayeuna keneh. Maneh ka hade jaga imah. Ulah ka mana-mana ya. Ya terus lamun aya nu ka dieu, boh nu rek bayar hutang atawa nu rek naon bae, bejakeun engke bae lamun kami datang kitunya. Cek juragan Anah. Ayeuna mah ngomongna rada tarik, ambih kadengieun ku si Usripna. Sesemuhun juragan, semuhun. Mangga. Destokeun pisan ku abdi. Cing sia. Kami cekeneh ngomong naon. Juragan Anah nanya deui, maksudna mah bisi si Usrip saha denge. Semuhun. Juragan pamegat sareng juragan istri bade ka pasar. Abdi ulah ka mana-mana kedah jaga rompok. Sanes kitu juragan. Heuh bener. Kade awaskeun. Ulah aya barang nu leungit. Lamun aya nu leungit kami pasti nyalahkeun maneh tah. Semuhun. Ngajamin juragan. Moal aya nu leungit. Tapi abdi pasti leungiteun sakedap. Leungiteun naon maneh sia? Semuhun. Leungiteun anu cerewet juragan. Cek si Usrip bari nyengir bari tulus indit. Dasar nu tunjung sia mah dusun kadundungan teh. Cek Nyi Mas Anah rada baeud, tapi da teu ambek maehna mah. Lantaran geus apal kana sifat si Usrip bujangna. Tuluy Nyi Mas Anah indit deui ka jero imah rek disalin. Kasampak di tengah imah juragan Samin keur diuk ngabaheuhai. Bari pakeana mah geus ginding, make iket jeung kacamata hideung sagala rupa. Ji, tas di mana heula ibuna? Ongkoh ngagewat-gewat ka apa? Ari soranganna can disalin sami acan. Tas papatah heula ka si Usrip apa? Da si eta mah kan tolowedor jalmana. Tembal Nyi Mas Anah bari tuluy asup ka kamarna. Rada lila ti harita Nyi Mas Anah kakarek kaluar deui ti kamarna. Dangdanana geus tegep make shadow diwedak. Ari make bajuna ala budak ngora zaman ayeuna, malah make bondu sagala rupa. Kitu deui perhiasanna sagala dipake. Geulangna ge meni kadeng nyorenceng. Kadenge tarik maklum atuh sababaraha hiji dipake nage. Atuh juragan Samin teh meni olohok. Kaeling atuh ibuna. Nah, eta perhiasan dipake kabeh sugan. Era atuh ku batur. Jeung baina ge sing aya nu ngajamret pongkoh di jalan. Cek juragan Samin bari neuteup teuleb ka Nyi Mas Anah. Jih, ari apa? Ngahaja dipake kabeh teh lantaran lamun ditinggalkeun di imah bisi leungit aya nu maok. Pan mahal ayeuna mah harga perhiasan teh apa? Sarua jeung harga kebon meureun sahijieun. Nya komo atuh lamun dibawa kabeh. Kumaha lamun aya nu nodong? Atawa dijambret pan nyamos meureun. Lah moal anu nodong ieu da teu pati jauh pasarna oge. Keur mah baruk cek apa tadi nyarios kudu katempo urang teh jalma beunghar. Geus lah ulah lobang atur apana kumaha cek uring bae. Ngalaki mah tugasna ge nganteur jeung ngajaga pamajikan. Tembal Nyi Mas Anah keukeuh. Geus atuh kumaha karep ari teu bisa diomongan mah. Ngan lamun aya naon ulah nyalahkeun apanya. Nya moal geus geuat be. Juragan Samin geus teu keungeun deui loba omong. Tuluy bae maena nangtung gejlik indit dituturkeun ku Nyi Mas Anah anu leumpang ti tukangeuna.
Teka catur kumaha lempangna Juragan Samin jeung Nyimas Anah di perjalanan basarek indit ka pasar. Ayeuna langsung bae caritakeun duanana geus rengse balanja mending Karibung. Loba pisan anu dibelina. Maklum atuh rek persiapan hajatan kawinan anakna anu ngan hiji-hijina Neng Suryani teh anu ayeuna cicingna di Bandung. Nya teu heran najan sifatna pelit oge Nyimas Anah teh ari jangleuwinkeun anakna mah meni sagala dibeli. Komo cenah da ieu mah sakabeh waragadna ge ditanggung ku calon salakina. Cep Mulyadi teh urang Bandung asli. Antangtungna bae kaayaan kitu teh matak riweuh pikeun Juragan Samin mah. Mantaran maena kapaksa kudu Karibung babawaan. Sedangkeun Nyimas Anahna keukeuh baikna kudu lempang embung naik kendaraan atawa nitah kuli pikeun manguakeun balanjana. Atuh karek lempang sakedeung oge Juragan Samin teh geus katempoh haeho sape reg deui eureun. Aduh, kieu carana mah bener-bener nyiksa atuh ibuna. Padahal mah yeuh cek apa mah mending keneh nyewa sado atuh da moal sabaraha ongkosna ge. Cek Juragan Samin bari nangtung reureuh. Ye, ari si apa? Wayahna atuh sape setik mah apa? Pan urang ayeuna geus kaluar gede duit teh. Atuh lamun numpang sado mah beureun nambah deui pengeluaran teh apana? Pan baru cek apa urang teh kudu ngirit, ulah boros. Tembal Nyimas Anah bari beungeutna teu kireum-kireum. Heueuh nu kieu mah lain ngirit, tapi pedit ngaranna, ka diri sorangan we pedit. Komo ka batur. Cek Juragan Samin rada ambekeun. Lah kumaha apa bae ibu mah? Rek disebut medit, rek disebut naon terserah bae. Pokona geus teu kudu naek sado sagala rupa. Tembal Nyimas Anah meni keukeuh. Kitu teu kanyahoan kumanehna duaan rada jauh ti eta tempat aya dua urang jalma keur ngawaskeun. Nu hiji awakna jangkung badag, nu hiji pendek leutik, sirahna botak. Si horeng eta dua jalma teh berandalan di eta pasar anu geus katelah, anu ngaranna si Bugel jeung si Cungkring. Eta mah bener-bener lauk kakak. Wah ieu urang boga milik gede. Cek anu saurang anu ngaran si Cungkring. Goblok sia. Lain awaskeun eta dua manusia. Sia makalah ngawaskeun teh hareun bae. Tembal si Bugel. Ji ari si kakak. Kapan uing teh keur ngawaskeun eta dua manusia kakak? Itu tempo perhiasanna mun direncem kitu nu awewena. Ari sia atuh tadi kalah ngomong-ngomong lauk. Dah si kakak, dasar kundal ku para si kakak mah. Anu disebut lauk teh yeuh istilah kakak. Artina mah mangsa empuk. Cek si Cungkring deui. Si Bugel teu nimbalan lantaran Juragan Samin jeung Nyimas Anahna geus katempo leumpang deui. Katempona arasup kapal bahgang leutik. Si Bugel embung katinggalin tapak. Geus tong loba ngabacot ting sia. Geuwah tuturkeun. Tuturkeun saha kakak? Sia dasar goblok. Tuturkeun itu dua manusia goblok. Cek si Bugel deui bari tuluy leumpang nuturkeun Juragan Samin jeung Nyimas Anah anu geus rada jauh leumpangna. Ari Juragan Samin jeung Nyimas Anahna anu dituturkeunna terus bae leumpang bari ridu ku babawaan. Beras kaluar deui ti gang tuluy mapayan jalan desa anu arahna ka Lembur Cihaur. Duanana oge teu ngarasa curiga lamun marehna teh keur diincer kedua jalma jahat.
Itu kangeuna si Bogol jeung si Cungkring terus nuturkeun rada anggang. Lamun pas kaparangan juragan Samin atawa Nyimas Anahna aya nu ngalir ka tukang, si Bogol jeung si Cungkring langsung liwed kana rungkun. Teu lila katempo juragan Samin jeung Nyimas Anah ngarendeg eureun deui. Beureun juragan Samina ngarasa cangkeul leungeunna kulantaran kudu ngajingjing walanjaan anu sakitu lobana. Kumaha ayeuna urang kakak? Ieu teh tempat suni ye. Nenggang jauhkan itu jauh ka dieu kakak. Ayeuna waktuna alus. Urang kudu ngarebut bawaan yang perhiasan eta dua manusia. Tembal si Bogol. Lamun marahna ngalawan kumaha kakak? Alah, siapa saudara biasa bae. Nyapodaran ge hade ari ngalawan mah. Cek si Bogol, bae terus mesat bedog. Tuluy ke ketayepan mapayan rungkun di belah pinggir. Dituturkeun ke si Cungkring, bari sarua maehna ge mesat bedog. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.